nembongkeun tuh guys. Meleleh. Lumer kan guys. Bener Coba dicobaannya. Becem nih bisaan. Bisanya. Assalamualaikum guys. Sampurasun. Rampes. Jumpa lagi patepang deui di channel Dapur Ceiko. Channel anu teu aya penontonan. Aya teu. Ayo siga nama loba. Aya hiji dua mah lah nya. Mudah-mudahan we. Ceiko ayeuna bade ngadama naon? Ece bade ngadama ieu non teh. Lah naon teh ngaranna teh non? Dina ningali dina bahan-bahan nama sigana misro. Ah bener eta misro. Kan nya Misro naon cing nong misro teh? Amis di jero. Tah gitu. Soalnya aya gula ta guys. Misro teh singkatan guys. Makanan Sunda gitu. Sakieu we bahanna. Sakieu we kudu sakumaha tuh non. Mau disebutkeun atuh bisi teh nyahueun eta naon bodas. Ieu teh nu ngagelempeng ieu teh singkong guys. Sampe. Singkong alias sampe. Aya kelapa parut guys, jeung naon teh gula merah, sareng garam guys. Sakitu lah. Gampang pokokna mah. Di warung loba guys. Kieu nya cara-cara namanya guys. Nya tenang kayak gitu tembongkeun. Tah jadi kieu guys, singkongna teh diparut heula guys. Terus diparut Ke ari misro teh di ieu nya digorengnya. Nya Baladna combro kan eta teh. Beda ai combro mah Gurih gitu nya, gurih lada. Ari misro mah nya amis. Combro oncom di jero, misro amis di jero gitu. Tah. Ieu nong marut teh, nong mah tara marut sih. Lain tara cenah hoream we atuh sok pegel. Nong mah kitu wae. Itu mah hayang da kali-kali gitu tanya. Saya ece kan ameh berotot gitu tah marut. Di masa olahraga. Oh iya. Capek marut teh. Bae itu cuwa ya nak sok ngeluh wae. Baheula teh age nya tara aya nu praktis-praktisnya kieu we kolot baheula ge. Daripada ngaringkuk wae ece mending marut. Cuk saha ece ngaringkuk we ece mah jelema sibuk mah. Enggak. Nih tara aya waktu ngaringkuk ece mah. Sok bae. Nya ece kan syuting ka ditu ka dieu. Syuting ngagibah nu aya. Cuk saha ece masak yang parah queen. Parah. Lain saya Prenata deui lain parah pisan malah ece. Guys, tahap berikutnya kita mencampur bahan ya guys. Ini kelapa parut. Kira-kira 1 biji lah. Sama garam. Garamnya 1 sendok teh atau setengah sendok teh juga gak apa-apa, tergantung seleranya guys. Kita adukin. Jangan adukan ya guys. Kebiasaan aja mah adukan wae. Nah, kita campur sampai meratanya guys. Seperti ini. Pakai perasaan we gitu tah. ini golo sebelum pakai perasaan Masuk pakai perasaan wae naon ge mah baperan eta teh. Teuing da mah kos kitu kumaha nya. Sok babarian gitu tah. Teu kaok ningali tatangga kecawas-kecawas masuk nyari hate no. Wah, ngomongkeun naon besok seudon eta teh. Teh sok langsung asup ka jero rembay cipanonnya. Baik Ceiko mah. Teuing da kunaon no. Teh sok kitu batur ngomongkeun naon ieu rembay we nya. Ujug-ujug bae ngomongkeun nu alusnya. Sok ujug-ujug rembay mah sok babarian gitu tah. Kitu ceuk teh. Naon atuh kumaha atuh? Si salah paham jeung tetangga. Oh sinya buan batu teh ngomongkeun naon, buan ngomongkeun saha, buan ngomongkeun artisnya. Ya tuh dah pas ngomongkeun ece. Pas ece bijil gitu tak kecawas-kecawasnya ece teh kan curiga no. Ya ece nepi omongeun meureun mentak kitu ge. Meureun. Ayo tuh nang geus nang. Tah, mah deui. Sekarang kita mulai mencetaknya, guys. Kira-kira segede naonnya kita nong? Segede naon? Endog mah gede teuing sakieu we lah pokona mah. Di bolongan gitu tah. Di bolongan udah donat wae. Apa nek dieusian? Oh, heueuh nya. Eusian gula. Kan misro nya ceung ngaranna. Misro, amis di jero. Jadi
mau amis nanti di jero guys. Rumet serot kita nong. Oh tuh di bulan. Tapi babari guys, nih nama. Bisi kitunya aya nusok karesep nate misro, tapi teu nyaho gitu caranya nate kos kumaha misro teh. Kos kieu cenah guys. Babari guys, Bahan nama hampir sarua jeung katimus. katimus, combro ge sarua no. Ai comber mah teh digulaan. Nyakan di oncoman, oncom di jero. Tapi guys, modelan nate. Sok we. Kieu deui diulang deui. Terus we sampai selesai guys. Sampai ka CF we eta. Sampai ke CF adonan. Tong bakal digoreng engke we. Seperti ini guys. Minyakna aya teu? Minyak. Digoreng pakai minyak. Boga teu? Terus rek digoreng pakai naon? Naon atuh meuli heula? Ke digantian ku ece. Waduh, gantian. Ya terus kumaha ya rek digorengnya rakeun nyeun konten minyak eueuh. Menta kan kasih emak. Aku cuma memere minyak jalan tah di bumbu. Urut naon deui. Tapi bener sih gantian Ke digantian pan tenang ke tina YouTube-nya lumayan. gandeng menesok. Ya ce tong waka ngarepeun kitu sok we urang mah berkarya heula heuh. Tapi kan ece mah teu munafik nong. Ece mah jelema na teh kumahanya harong kana duit. lain harang ece mah jujur gitu apa adanya. Ece mah dah naon teh mikiran duit teh duit. Udah ece mah tuh maklum nong ngusahakeun jadi nate nya otak nate duit gitu. Salaki ka mana atuh? Eueuh ku ece dioperkeun ka ditu ka Oh, Sobrang. dipaketkeun teh nya ku ece. Teu balik deui eta teh. Teu. Moal balik deui nong. Bingungan balik mainan ge. Teu boga deui ongkos meureun ka Iya ieu. nama. Geus mah geus nong tong dibahas. Mending. Oh, besok jadi curhat sudah ge. Eta mah geus nong masa lalu. Ece mah mau melihat masa depan ayeuna mah Dengan menjadi YouTuber. sugan. Namanya Ceu Iko sang YouTuber katanya. ini golonya. Buat tetangga ece ngajebean. Heeh, naon cuma. YouTuber sampah cenah. Ini ampun ayeuna teh. Da tetangga teh niloba cetak. Baiknya ceu. Baik, ece mah kan bae hade oge diomongkeun no. Urang-urangan dosa. Urang-urangan dosa ece mah. Udah selesai guys. Jadinya seperti ini. Ya tuh tembongkeun tah. Oh, Guys. guys tuh. Ini seperti ini guys. Kalau buat dijual mah bisa lah. Jadi sarebuan ya nongnya. Sarebuan. Payu lah sarebuan. Hanet-hanet teh. Nah, tinggal naon ngagorengnya. Tinggal ngagoreng. Oke nong. Ece beberes heula. Sok. Nong ayo nong, orang goreng. Ayo siap. Kita menggoreng nong. Goreng. Coba nyokot heula ka teh. Goreng naon teh? Misro. Seru. Siapkan wajan guys. Seperti biasa nyalakan kompor. Jangan lupa kasih minyak guys kalau mau menggoreng. Nang di mana eta minyak? Yang meuli ucu Atau menta oge. meuli ucu mah bener. Cenah teu boga tadi. Boga saeutik deui maksudna meh ku nong dipameulikeun deui atuh ucu Gitu tinggal wae, saeutik. Waduh wae ceu Iko mah. Ya kan meh pameulikeun bejaan ah. Tah guys, siap digoreng. Hanet-hanet enak guys. Kopinya ceu. Ya, jeung ci teh hanet, apaan ieu mah amis nong. Oh, Ya tapi jeung ci kopi ge teh naon. enggak semua dosa ieu. Urek sanu makarakeun bari Goreng ceu. goreng. Saatnya menggoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Balikeun ceu eta bisa tutung. Heueuh arek ieu ge kayak heula. Nomor mesti sabar teh. Ya lain kitu wae tutungna nya teungeunna di dalam nanti. Semua nong tenang atuh. Ece makan cek ece ge masakna mah teu perasaan ece mah.
gandeng perasaan Malikeun ge make perasaan aja mah. oh meni lelesnya Lulus mah. Biasa ari keur bokek ieu teh tempo mayar kontrakan lulus aja mah. Nah. Kenong da encana naon? Tenang. Guys. Udah mateng guys, udah kuning nanti kemasan. Kita matikan guys. Seperti ini jadinya guys. Inilah penampakan yuring meureun penampakan misro seperti ini guys. misro amis di jero teh ya Yang guys mudah, murah meriah dan rasanya nggak kaleng-kaleng guys, enak. lain kaleng da kan sampe eta Ya mah paribasan nong zaman ayeuna isuk teu ngartieun. ayo wae nggak kalengnya mah emang lain kaleng eta mah Nah, ieu teh misro seperti ini guys. Enak banget. gerak piringan Sebentar atuh. gerak suguhkeun Iya itu ada tamu tuh di depan. Mana piringnya guys? tamu batur Piring atuh no. kira piring nage tadi Kan bae atuh mending. Tah. Nyempel. Nih guys. Inilah misro buatan Ece. Misalnya itu gerang goreng deh itu lebak kene Nyangke heula. ini dinang nak nenek gitu Ini mah contoh guys, seperti ini ya. coba Misro. ieukeun Nong masuk gitu bae coba buru-buru atuh karek ge nyata panas. agak simpen heula tah Kira tuhnya urang ngagoreng heula nu berikutnya. Engke ku Ece ditembongkeun jelona nya guys. oke Euy, tah Ece rek ngasaan ya. Sok. itu we nu geus dibelahkeun Mu cuma hayang ngajaran melahkeun. oh digeuleuh Main nembongkeun tuh guys. ih meleleh Lumer kan guys. bener Tuh Ece dicobaannya. ini bisaan Bisanya Ece pinternya. tigana amis teh ku mecerot Teu nyocok tukang misro teh cenah. Nih aing ge beluluk. aing ge unggal poe nyieun cenah ngeunah ceuk ngeunah ceuk ceuk Cek Ece ngeunah. Bener kok. coba ngasaan apa dia amis guys garing di luar lumer di dalam Mecrot guys. mecerot Silakan dicoba guys. Murah Lucu. meriah. mantap lah di dia ya Mantap ya. betul Berdua aku. oh mantap Mantap.